Si cipo sieun laporan ka si dejen si dajin manggelung kasih nyasar si nyantang nabe bejak kasih cuang di sobat kal babaturan si cengli sieun laporan ka si dejen si dajin manggelung kasih nyasar si nyantang nabe bejak kasih cuang di akhirna galuk di walungan biasa merapat mendekat. Yo, si nyasang tukang seng datang kasih lihat kong boga tabu roh si momoy biciko si momoy capit tahun sayang kenyang sang sang dibejakin kasih ciko si ciko sieun laporan kasih dejin si dejin nang gelung kasih nyasang si nyasang nabe bejakan kasih cuang di sobat dan babaturan si cengli sieun laporan kasih dejin si dejin nang gelung kasih nyasang si nyasang nabe bejakan kasih cuang di akhirna gal di walungan gede oh yes ya boy. Oke kan jajaran tim Aji semangat kalau buat gaya. Teh dua nana enggeus rana ayeuna geus aranakan ngalobaan geus incuan kadulur di lembur barayaan nu di kota ulah aneh ulah heran ulah nanyakeun jalurna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah diurus oge kukuring doma kuring di paraban kukuring di mandian kukuring anak-anak ge anu kuring doma kuring dikekeun kukuring di pacakna kukuring anak-anak ge anu kuring jalurna di mana jalurna no mana jalurna mang ade di balik toko mang ade dogol kabayun iya ya ka bapak ade dogol bisa domang kuring mang di atas kita ira ka jajaran di Madis mangga kabayun yang repatan di acara dua nana ayeuna geus arangakan kalobaan ngarekaan kadulur di lembur barayaan nu di kota ulah aneh eta ulah heran ulah nanyakeun jalurna bisi jadi masalah bisi
si jadi mina sabab domba gurih diurus oke guguri domba gurih di parapan guguri di matian guguri anak nage anu gurih domba gurih dikedekeun guguri diurus aku gurih anak nage menang gurih sah jaluna nu mana jaluna di mana jaluna mah aya dina lembur ieu asik. Oke sekali lagi ya urang sami-sami betan sedang kada asik. Bapak Nanang mangga kapayun nah. Iya next syuting para kerabatannya orang tadi zaman kerabatan siapa mangga karo mikir lagu-lagu tentara bayangan panggut mangga diatus di slow. Penyanyi turun. Panggil aja si Oce atuh. Si Delona apa turun aja? Urang mah kasih mah numpak Oce mah. Ah.